Bismillahirrahmanirrahim. Maneh teh geus ngadaharan rezeki loba ti pangeran, tapi henteu ngalakonan perintah salat pangeran. Di mana make pakaian acuk milu ngalaknatan, mun Allah teu marentahkeun rek kabur ti badan anjeun. Itu omong nasi baju babaning ku teu satuju, imah oge ngalaknatan barina jeung ngadoakeun. Mudah-mudahan teh anjeun kaluar ti imah anjeun, balikna ulah salamat sabab anjeun tara salat. Jalma anu tara salat dilaknat dunya akhirat, maut nasi gaya Yahudi dibangkit kawas Nasrani. Lamun jalma geus teu salat bakal nurut kana syahwat, nurut kana hawa nafsu anu ku Allah dibendu. Mun jalma nurut syahwatna jadi jahat teh akhlakna, di waktu Nabi diisrokeun tinggal jalmi diprek-prekan. Di mana geus bubuk pisan ku Allah dikembalikeun, kituna terus-terusan henteu aya eureun-eureun. Kujang Nabi ditaroskeun ka Jibril teh ditanyakeun, eta teh jalma nu berat sirahna teh kana salat, males ngalakonanana dugi kaluar waktuna. Lamun urang boga istri kana salatna teh anti, leuwih hade diserahkeun sabab eta balad setan. Najan geulis ratu dunia nu kitu eueuh hartina, sabab ari geus maot mah geulis awon sami taneuh. Kitu deui kade babu kana salat henteu timu, urang meunang dorakana mun teu ngajar ka manehna. Ajen pamajikan goreng tapi kana salat rajin, istri kitu mawa berkah, rumah tangga moal susah. Deui lamun boga anak tapi teu daekeun salat, leuwih hade usir bae sabab mawa kana suwe. Dulur-dulur sadayana ajar barudak salatna ti umur 7 tauna dugi tahun 10na. Namun geus 10 tahun manehna wani ninggalkeun
kuping nate disintrekan, hitung-hitung pelajaran. Namun urang tengah didik, kamurang kali aralit, bakal ngagugat ka urang di yaumil kiamat terang. Urang moal asup surga, boga anak lalawora, nu dihisab pangheulana, salat nu 5 waktuna. Mun beres rukun salatna, bakal beres sagalana. Namun teu beres salatna, bakal sulit ka dituna. Jalma nu beres salatna, na beres rukun jeung salatna, ditambah kamuliaanana ku Allah sifat rahmana, dihilangkeun karipuhna, dina neangan kasabna, diangkat siksaanana, jero kuburanana. Di waktu nampak kitabna, kefanangan katuhuna, di waktu nyukang swiratna, seperti kilat nyamberna, bakal ka surga asufna, kalawan tanpa hisabna, nungalakonan salatna, geus ngadegkeun agamana. Anu teu daek salatna, ngaruntuhkeun agamana. Hayam syukur ka Pangeran, ka Allah sifatur Rahman, manfaat ka bani insan, kongkorongok subuh pisan, bisa ngahudangkeun jalma na waktu janarina. Sapi oge nganuhunkeun ka Allah sifat al-manan, bisa ngolah kana sawah, manfaat eker panyawa. Anjing oge milu syukur ka Allah Rabbuna syakur, hirupna anjing manfaat, ngejaga bangsat ngaliwat. Babi oge milu syukur ka Pangeran Rabbun Ghafur, najan hanteu patut bangun, tapi masih kene untung. Terjadi tarikus sholat, anu ku Allah dilaknat, sabab lamun babi paeh, paling oge jadi taneuh. Tapi ari manusia mah dihisab poe kiamat. Dulur-dulur muslimin, kuatkeun iman sing yakin, kade ulah tinggal salat, ngaku umat Muhammad. Namun hayang nadi aku, ku Nabi Muhammad tangtu, yang menang syafaatna, kudu benarkeun salatna. Kitu deui dina wudu, usahakeun masing timu,
salat menang ditinggal selagina aya akal. Lamun hanteu bisa nangtung bari diuk bari ngadeg bari nangkarake menang sirahna kedadi wetan. Mugi urang sadayana tiaku jadi umatna umat Muhammad nabina Rasul anu pangulyana. Lobakeun ngaos shalawat supaya kenging syafaat sakieuna sehat abdi mudah-mudahan katampi ku Allah Rabbul Izzati kalawan ikhlasna hate mudah-mudahan manfaat dunia akhirat.